Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para mirsa sadayana, urang tiasa ditepang dangu gendei dina acara ngadongeng anu ngabantun judul Muja Kasiluman Monyet atanapi tumbal dina dahan randu. Tah kitu nya kumargi geuning jalmi teh tiasa hilap atanapi kapoekan tiasa muja teh akibat lantaranana boga hutang anu ngabeulit kana beuheung. Kumaha cenah ieu dongeng anu ngabantuan judul tumbal dina dahan randu teh bagian anu katujuhna. Mung hapunten sakali deui ieu dongeng dikarang ku Mang bila aya nami anu kasebat sareng tempatna anu sami eta mung kararesan kitu. Kumaha atuh ayo supados teu nyangkolong kana waktos deur Wanci geus nincak kana malam Sabtu harita teh. Lembur pasir batang jiga lembur anu paeh. Eueuh lampu hiji-hiji acan anu hurung di imah warga. Kabehna sarieun harita teh sarieun. Kabeh nahan napas di jero imah bari maca doa. Tapi di imah Suryo kaayaan bet sabalikna. Sakuriling imah dipinuhan ku obor anu seuneuna warna hejo, ngaluarkeun haseup anu bauna harita teh bau menyan dicampur jeung getih. Mang Suryo harita diuk sila di tengah rohangan imah utamana. Awakna ayeuna geus ampir teu mangrupa manusa. Bulu hideung geus nyimbutan tongongna nepi kana beuheung harita teh. Terus kuku-kukuna oge anu panjang sarta jadi sareukeut. Matana geus teu boga bagian anu bodas. Kabeh beureum harita teh. Beureum hurung siga ruhak tina neraka. Di hareupeun Mang Suryo harita nangtung Aki Kuncen Gunung Kromong anu datang tanpa diondang. Aki Kuncen eta mawa hiji baki tina perak anu eusina rupa-rupa harita teh. Aki Kuncen eta mawa hiji baki tina perak anu eusina rupa-rupa kemang 7 rupa. Tapi kemangna geus layu jeung pinuh ku bilatung harita teh. Suryo, wangi ieu teh wangi pamungkas. Gusti Prabu parantos lungsur ti dahan randu alas. Anjeunna lapar. Anjeunna apal naon nu kedah disangakeun. Nah teu cukup warga lemur nu geus ditekuk ku para balad monyet. Nah teu cukup ku harta nu geus diseret ku kuring ka dieu. Harta junja moal bisa mareuman lapar manehna. Gusti Prabu hoyong jantung tina turunan anjeun sorangan. Sok ayeuna mah Suryo, ceuk Aki mah meuning pasrahkeun we budak maneh nya ka si Deden. Mangka engke anjeunna bakal jadi abadi. Gitu mangka nya maksud Aki teh anjeun bakal jadi abadi. Mun henteu nya wayahna anjeun nu bakal jadi parabna. Sakaligus harita sora jeritan orok kadenge ti kamar anu aya di tukang. Lain jeritan biasa tapi sora cek cek
cek anu beki tarik harita teh Nyimarni lumpat keluar bari nangkep nu jadi anakna nyaeta Deden. Manehna nempo salakina nyaeta Suryo jeung Aki Kuncen kalayan panon anu pinuh kasedih jeung amarah. Akang, tingali anak urang Kang. Ieu hasil tina kasarakahan anjeun. Deden geus mimiti robah Kang. Tong diteruskeun deui. Ieu urang kabur hayu Kang. Urang minta tulung ka Gusti Allah Kang. Suryo harita nangtung. Manehna neuteup ka Deden. Aya sakedapan rasa melang dina hatena. Tapi hawa jahat tina siluman geus nutupan akal sehatna. Dina jero poek imahna nembongan sosok raksasa anu jangkung harita teh. Jangkungna nepi ka langit-langit imah. Tayalian eta teh geuningan Gusti Prabu Raja Siluman Monyet. Lengkahna berat ungan nincak papan lantai imahna. Papan kai teh harita teh remek. Panonna nu sagede piring neuteuk ka Deden. Ari ciduhna anu haseup harita teh netes kana papan ngaluarkeun haseup sabab panasna nu kacida. Suryo bikeun budak anjeun eta ka aing. Ku aing bakal dibere anjeun karajaan di dunia anu hideung. Sok kadiekeun Suryo. Marni harita atuh mundur. Manehna nekad. Manehna mawa keris pusaka tina Romari anu warisan tinu jadi aki na. Maneh Gusti Prabu teu meunang kitu samemeh ku aing dibikeun kasia lengkahan heula mayit kuring lamun rek nyokot budak aing sok. Tapi eta siluman teh ngan saukur niupkeun hawa tiis. Marni langsung harita teh kapiuhan atawa pingsan namru kana papan imahna. Deden harita teh leupas tina rangkulanana. Suryo harita mawa Deden lalaunan. Budak leutik eta neuteup we kanu jadi bapakna. Tapi panon Deden ayeuna geus robah jadi koneng. Aki Kuncen harita teh mimitina beuh gambelan sumbangna deui harita teh. Atuh kaayaan beuki panas harita teh. Mang Suryo harita leumpang muru ka altar anu geus disiapkeun. Di luhur altar aya dahan ranu alas anu geus garing. Tapi sigana masih keneh nyedot hawa hirup harita teh. Suryo harita teh ngangkat peso tina tulang tea. Leungeunna harita ngageter. Di luar imah ratusan monyet siluman harita sarurak nunggu perjamuan di mimitian meureunan. Hampura Bapak Kasep. Hampura Kasep. Bapak kaayaan kieu teh karena Bapak teh hayang beunghar. Bapak teh hayang jadi jelema. Geus bosen Bapak teh dihina ku tatangga, ku dulur, ku batur. Hampura Kasep. Nalika peso eta mah yo nembus harita teh ka kulit Deden tatadina mah. Tapi cahaya bodas harita ujug-ujug nembus tina
hanapeun imah suara adzan subuh nu hawar-hawar kadenge ti masjid harita teh nya ti lemur tatangga anu teu beda jauh harita teh. Siluman monyet raksasa eta ngajerit harita teh kapanasan aki kuncen nutupan ceulikna bari jeung utah getih harita teh ari Mang Suryo harita kaget manehna nempo deden ujug-ujug cerikna teu siga manusia deui tapi eta teh akibat tina perjanjian mah anger. Perjanjian tetep perjanjian sanajan ritualna kapegat. Gusti Prabu moal init tangan kosong. Siluman eta nyakar dada Suryo nepi ka boleksek harita teh. Tuluy ngaleungit mawa kalangkangna Suryo. Telila harita teh Suryo namru manehna masih keneh hirup tapi manehna ngarasa aya nu leungit tina dirina. Manehna nempo ka handap manehna geus teu boga kalangkang sarta dina kaca manehna nempo beungeutna geus lain manusia deui tapi geus murni jadi makhluk leuweung harita teh. Eleuh pemirsa mung sakitu geuningan tah waktosna ka Bujang Seep nya ritualna kapegat ku adan geuningannya tadi nama geus erek nembus peso teh kitu tah nya kanu jadi budakna nyata ka deden tapi ritualna Mang Suryo kapegat ku suara adan tapi Suryo geus kalungitan ka manusaanana ayeuna manehna jadi buronan siluman sarta buronan warga oge kitu tah para mirsa. Naon nu bakal dilakukeun ku Mang Suryo pikeun nembus dosana dangukeun teras permirsa nya dina episode atanapi bagian ke-8.